ku aing rek dibere ilmu ngabelah raga nyaeta kieu ta doana. Bim salabim abrakadabrak. Aing arek ngateangkeun si Abah. Aing boga masalah jeung si Utom kumaha carana ku eleh. Hirup arek insap mung jadi preman wae tepi loba godana. Kumaha carana aing hayang hirup bener ayeuna. Abah, omel datang hayang ditambahan ilmu. Si Utom supaya hancur. Arek ngaangkeun si Abah, arek ngancurkeun si Utom. Di mana bah ayana ayeuna dina kayu mana? Bah, keluar bah. Omel arek namahan ilmu. Omen aya naon? Aya perlu bah. Omel keur meunang karerempet arek jatohkeun si Utom. Ulah kitu, sing sabar. Ye kaula arek kaluar. Ayeuna keur tapak heula sakedeung tungguan. Mel. Aduh, Abah. Aduh. Sadar. Ieu sadar. Sok ngeser heula ka belah dinya tah kawan. Abah arek diuk heula di dieu. Aya naon atuh sabenerna mah Mel? Maneh teh. Aya masalah nyaeta kami teh gelut jeung si Utom. Terus ayeuna maksudna hayang naon deui wae? Arek ngalahkeun si Utom tadi nama urang hirup teh hayang jadi jelema bener tapi loba godaan. Tah ayeuna kieu atuh. Mulai ti ayeuna lamun hayang jadi jelema bener sok diajar saeutik-saeutik. Bisi arek ngalahkeun si Utom eta mah gampang. Sok ayeuna tamprakeun leungeunna ka kaula. Bim salabim abrah kedebrak. Salabim abah kedebrak. Si bener atuh bah mere mantrana ulah kitu, maknya kitu bah. Enggeus turutan ari hayang bener mah. Bim salabim abah gedebrak. Bin salabin Abah kagubrak. Bim salabim abah kedebrak. Bin salabin Abah ngagubrak. Ulah heureuy sia teh itu bener. Serius bah, ieu serius. Urang hayang ngalahkeun si Utom. Sok bim salabim abah gudubrak. Bin salabin Abah heueuh. Nah, ilmu anu ti abah geus dibikeun ka maneh. Jaga hat diri maneh. Ingat maneh teh boga anak jeung pamajikan. Da ieu tantangan narek bener mah nya. Sok ayeuna ku kami dibere ilmu jang anu terakhir. Tuturkeun. Bim salabim abah kedebrak. Bin salabin Abah katabrak. Bah nuhun bah omel aya bade uih heula. Jung Doakeun didoakeun ku Abah omel sing loba anakna, sing loba duitna, sing panjang umurna. Amin. Jung ku abah didoakeun sing berkah salamet. Amin. Aduh, si Abah teh ka mana? Dasar aki-aki badegong jadi eueuh kieu bener teu mere ilmuna eta. Arek ngalahkeun si Utom, omel teh dendam ka si Utom. Piraku si Utom teu ngagubrag ayeuna. Bin salabin Abah ngadubrak. Bin salabin Abah ngadubrak. Pikir beki kapikir 7 peting dewek mikir hayang menang ilmu keur ngelehkeun gelut si omel di bejana di dieu kebon balata teh aya dukun sakti arek nepungan sugan we papangih dewek bisa namahan ilmu meureun. Wak, kenaon, Wak? Gening manes di mana?
Nyeta aya masalah ieu teh wa. Utom. Oh, aya masalah naon kada? Nyeta 7 penting mikir dewek teh wa eleh gelut. Ah, kos lain lalaki wae eleh gelut zaman kiwari. Lah kusaha kada? Eleh ku si Omel nu preman insap teh ya. Dewek. Oh. Sugan di dieu mah kitu uwa nyaho tempatna. Tempat naon? Tempat keur ngalap ilmu sugan aya jelema sakti dewek arek guguru wa. Oh, aya di dieu mah da di leuweung ieu mah uang ge geus hafal aya. Oh sugan gitu uwa nyaho tempatna. Tempat naon? Tempat keur ngalap ilmu gitu. Oh, aya lamun daek mah dukun sakti di dieu arek daek dijejekeun ku uwa. Heeh anteur dewek wa euy. Ayo, Bang. Ayo bari leupna. Aya di bejaan ku uwa. Aya dukun sakti di dieu. Cincang keling manuk dewek nyulaget. Blos ka kolong bujur hayam molong.